Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tahatan manco dina radiona sewang-sewangan sok kabarayun sadayana derah. Sabot Santang keur ngalangeun ari gorobas teh sada nu leumpang bari nyuai-nyuaikeun euri nu ngawid-wid dina jajalaneun. Heg manehna ngalieu ka lebah datangna sora pecenghul aya nu temong jelema duaan. Santang teu buru-buru barang tanya lantaran bisi lain nu peuting boa ieu mah jama-jama teu bener. Ongkoh deui kapan peuting mah rada loba da omonganana oge mani galecok silih tempas. Tah geuning geus nyaring kumaha sehat Santang? Nu saurang jo nanyakeun manehna teh si Karun nu harita datangna kadinya ngan panuduaan jeung si Sarkam. Sae nun kakak teh nu wengi teh gitu. Santang ngayakeunkeun nya. Nah saha deui atuh? Geus jagja geuningannya. Aya berkah Kak. Nuhun kana sanes kanten piwelas Kakak. Kuring mangantina ngingetkeun kewajiban. Yen manusia teh kudu tulung tinulungan kanu keur katalangsara. Si Karun kawasna heueuh wae jadi jalma regejeug bari kalacat manehna unggah ka saung dituturkeun ku si Sarkam. Can nyarap meureunnya. Si Karun nyarita deui nanyakeun enggeus encana barang dahar. Teu acan neda ti mana atuh ari sanes wengi mah. Santan nembalanana bari jeung hehe hayang seuri tu da make nanyakeun geus dahar atawa acan. Da ti mana atuh? Tapi geuning seungit daging yeuh. Si Karun bari ungas ingus ngambe seungit beuleum deng-deng. Ieu si Ruyuk ngadon ngirim deng-deng. Nya ku abi teh dibeuleum we. Santang ngahehe bari ngareret ka si Ruyuk nu matana mani bubulileungan ka si Karun. Kawasna bae manehna ngarasa curiga bisi ieu jalma teh aya karepna nu teu hade ka dununganana. Lumayan atuh Santang. Mun sina nyamber hayam moh kaha beureun bakal mencit hayam. Si Karun kabawa ngahehe. Lain ieu kuring bawa dahareun inget we bisi Santang hayang dahar. Si Karun bari ngareret ka si Sarkam. Nu direret surti sok manehna mikeun buntelan wawaluna ka Santang. Ari heg teh dibuka nyawe sangu mani sagede-gede deungeunnan teh naon beuleum asin jeung cengek biasa jelujuran saperti nu beuting we ngan ayeuna mah asina dibeuleum. Tapi kejona tang tu bakal leuwih ngeunah moal cara nu peuting geus beueuy semu-semu nu rada haseum. Teuh nuhun atuh Kak. Mun tadi mah pedo sareng beuleum kerenya. Santang ngahehe deui bari kop nyawol kejo ambe nawe
naon ambae dihuapkeun manis samutut we celetrok kana cengek manis sasiki lek ditereuy bangun nikmateuna kabita ruyuk sia mah salah atuh make jeung teu begi kejo santang diselang heula nyarita heula ka heulangna geus kitu mah am deui ngahuapkeun keupeulana sang lain ari ayeuna santang teh kumaha pamaksudannya si Karun nanyakeun deui nyaeta nanyakeun barang santang geus beres dahar bade wangsul we Kak kaleles teh sumuhun margi abi teh tos sono kasepuh tadina nya lamun santang daek dicanet mah ulah waka balik ka ayeuna nah bade aya naon kitu Kak santang nanyakeun bari rada-rada kaget sono keneh we kuring teh ongkoh deui sanyana mah butuh kopi batureun kuring teh lamun santang daek sawatara waktu mah milu we atuh ka kuring keun perkara dahar mah tong teuing dijieun salampang duka atuh nya santang bari tungkul bakuna mah rada-rada bingung oge daek kumaha teu daek kumaha keneh ari daek da puguh geus kacidang ngarasa sonona kanu jadi kolot ari teu daek ras inget kana kahadeanana nu bangun sakitu totomplokanana geus puguh waktu tadi peuting mah cacakan lamun manehna taya nu haat mah meureun sapeuting teh ngarengkol we di sisi jalan bari ka ibuna lain duka jelaskeun we na daek atawa henteu ye si Karun semu-semu nu nyesedek santang teu ngajawab sanyana manehna teh keur mikir nah naon anu dimaksud sanyana teh milu kumaha ongkoh deui manehna teh antukna mah make boga timburu nu lain-lain nah saha ieu jalma teh nu sanyana peuting mah siga nu lobana keran tapi naha ari ayeuna beut nganduaan kumaha santang si Karun bener-bener nyedek mangga mung ulah lamit teuing we nya santang akhirna mah daekeun bakuna mah kasurung ku rasa kapanasaranan hayang nyaho saha ieu jalma teh nu sabenerna jeung naon maksudna nu matak make nyebutkeun butuh kopi batureun kapan baturna teh basa peuting oge lain saeutik-eutik tah syukur atuh hari daek mah oge engke mah entong cicing di dieu urang ka ditu we ka imah kuring nu dimaksud teh ka pangrereban kuring lantaran kuring teh nyiruruk di dieu ieu mah sarkam ieu si Karun giakna keur bari ngareret ka si sarkam mangga Kak santang sempat ngareret ka si sarkam bari hate mah beuki teu ngarti bae lantaran mun ditetenan ucap-ucapanna si Karun jelas manehna teh lain urang dieu ke we urang ari ti dieu kira-kira geus rada sore ayeuna mah urang reureuh we lanan keunda dahar mah geus engke mangi-mangi deui di imah kuring di ditu tuh kumplit di ditu mah sagala aya si Karun bari goledag manehna ngedeng atuh si sarkam terus nyangkere nyarane kana bilik saung puguh ge kurang sare lantaran saenggeusna tadi peuting baralik teh der bae sabatur-batur nyaeta ngarobrol antukna ari beurang teh nunutan ongkoh ari biasana masok terus ngaguher supaya jag-jag engke peuting puguh usahana teh teu parok jeung batur mun teu ngahadang nu lalar liwat di jalan maranehanana teh sok ngahagalkeun ngadatangan lembur-lembur anu rada anggang tidinya ngagedor ka imah jelema tangpangna mah jalma kaya
geus teu jadi soal lakar daek kitu pamadeganana. Leuwih-leuwih pikeun si Karun nu memangna geus ngabaju. Nyoreang kanu di Samarang. Nyaeta payah ya. Nu geus hasil ngaburak-barik komplotanana si Karun. Meh sapeuting jeput manehna teh teu daekeun sare pangaruh hate nu ngaheab. Ari ras ku talajakna si Karun nu karasana kumanehanana mah teu beda we tinu ditinca kesirah. Petalakuna si Karun teh dianggapna kurang ajar pisan. Nu sasatna ngunghak camplak ka manehanana. Kajurung ku hate hayang ngawarah. Nya dek dielingkeun bakuna mah lantaran goreng-goreng oge manehna teh murid dulur sapaguruanana. Malah angkeuhanana mah dek ka Pajenar di Banjarsari dek ngadongengkeun kalakuanana si Karun. Ngan dipikir deui puguh ayeuna mah Pajenar jeung si Karun teh beunang disebutkeun geus taya patula patalina deui. Lantaran Pajenar geus ngemarkeun yen si Karun teh geus teu diaku deui muridna. Puguh geus kanyahoan talajakna. Geus tepi bejana yen si Karun teh antukna jadi kapala begal nu kacida telengesna. Tapi sanajan kitu, ari diwarah mah memang perlu. Ongkoh deui hate tetep ngaheab panas asa dihina ku budak rodek hulu. Ku kituna kira-kira geus harieum beungeut manehna init kalawan rencepan nu maksudna deuk neangan si Karun. Manehna geus nyaho yen tempat panghadangan si Karun teh lebah tanjakan Malayu. Nu antukna deuk diteang kadinya sugan we cenah kapareng Bantrok. Saurang oge taya nu dibere nyaho ari lain pamajikanana mah. Kitu oge kapaksa bisi aya sangkaan nu lain-lain. Sarta diomat-omatan yen ulah geruh ka sasaha yen manehna deuk ngahadang si Karun nu di lebah tanjakan Malayu. Datang ka nu dituju dulur memang geus poe. Nu lalar liwat estuning sepi taya nu ngelampreng saurang-urang acan. Ari lain tadi mah beurang keneh lantaran kabeh-kabeh geus pada nyaho yen werit teh atuh sabangsa wahon tara aya nu pirajeunan make jalan eta. Lantaran kurang kapeutinganana nu rame dipake lalaliwat wahon teh jalan Bayongbong. Boh nu tidayeuh reka Cikajang atawa sabalikna kapan make jalan eta minangka patali marga saendeng-endengna. Kabeneranana teh si Karun jeung si Sarekam katut santang kakara ngarongheap. Nyaeta ti jalan torobosan. Nu maksudna deuk baralik ka imahna si Sarekam bari mawa santang. Nyapuguh we ari rongheap ka jalan gede jol-jol disampakeun kunu pinewakeunana. Tapi boh si Karun boh si Sarekam teu ujug-ujug nyerah kitu bae. Duanana satekah polah ngalawan nu antukna der bae atuh galung. Payahya teh di huruf kedua. Sedengkeun santang mah teu pipilueun, bakuna mah tacan ngarti jujutanana. Ongkoh deui resep nanggap. Memang ari hatena mah geus kumojot hayang milu padungdung. Lain hayang-hayang teuing nulungan si Karun. Ngan ieu mah tina ku geus karasa getek hayang geura nyoba pangartina. Menang bareto diajar ku bapana. Sanajan bener oge tara digunakeun tapi ari latihan mah manehna beunang disebutkeun terus-terusan.
Sajeroning masantren teh tara petot malah manehna geus hasil bisa nyiptakeun jurus-jurus atawa gerakan-gerakan memang menang manehanana pribadi. Mojong loba jingah garun. Gawi hade nyerah si laing teh. Ku kami oge moal di kukumaha. Asar si laing teh balik deui kana jalan nu lampung bener heh. Payah ya nyorowok bari panon ngagiler ka Santang rada kaget oge. Nah ieu nu saurang mah teu pipilueun cenah. Kumaha? Nah teu rumasan di kaya ya. Pangna kaula kieu kalakuan teh sabenerna mah dilantarankeun ku Andika. Si Karuna malang bari malangkeun bedog hareupeun dadak. Si Sarkam atunya kitu keneh. Manehna teh harita kakarangun yang hudang mentas ngajurah roh benang di papagecukang irungna gupayahnya. Atuh ka Santang duanana oge teu daekeun nitah ngabantuan lantaran pamikirna tangtu Santang mah taya kabisana mana cicing oge dipikabutuso teh perlu pikeun nu purah asup ka jero imah di mana maranehanana ngalakukeun ngabangsat kalemur minangkana mah pikeun dijadikeun obat. Lantaran ari geus ngabedel bilik teh anak buahna sok pahiri-hiri pada embung asup pangheulan. Sasara teuing pikiran teh karun. Sing atuh sing eling saeutik mah. Andika nu kudu eling mah ya. Boga anak ketena hadek dikekepan wae ku sorangan heh. Si Karun nyaritana estuning kurang ajarna kancing sia. Nah caritaan di kawas jama edan bae heh. Payah ya barang ngadenge pok-pokanana si Karun. Rasana mani ngajilebet atuh kana ceuli alabatan nu ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Ku kituna antukna ayeuna mah teh kada payah ya teh geus lain deuk sakadar ngawarah bae tapi mun seug beunang teh piraku si Karun teh teu dipepejet sarta harita ge teu antap parah deui sret bae manehna mesat bedog langsung disabetkeun ka si Karun. Ulah napsan payah ya. Barerangan gening ari rumah sadeh. Si Karun ngagentak jingkrak hiup pedogna disabetkeun deuk ngahanca peupeuteuyan. Kanjing sia. Sia teh hayang modar heuh. Payah ya nyorowok pinuh nafsu bari ngagentak ngolawitkeun bedogna. Pelentrang atuh bedog si Karun teh beunang disabet. Hiup bedog payah ya saterusna ngolebat ka handap nyerong semungat tuhu. Jelas dek dipake ngabeset dada. Tapi si Karun rikat ngajengkatkeun suku kencana ka tukang ngabarengana jilekna badan nyerong enca. Hiuk trang. Bedogna payah ya ayeuna mah nu beunang dihanca ku bedog manehanana. Sabot kitu jorelat si Sarkam muncat bari nyamberkeun bedogna. Memeh nepi hiupna mah geus karasa manten kana puluk payah ya. Begitulah payahnya rikat malik breh teh seseukeut bedog si Sarkam geus nyampe. Hiuk ayeuna mah karasa disamran angin bedogna si Karun. Nu digigireunana rada beh tukang corelat payah ya ngolebat ka gigireun si Sarkam. Bari langsung ngahambatkeun bedogna. Tapi si Sarkam ngagentak malik bari ngahadangkeun bedogna. Terang dua bedog bentrok. Iuk peureub kenca payah ya deuk ngadagor careham. Orok kaya si Sarkam likat ngejat ka kencaeun payah ya. Bari satekah pola ngarojokeun bedogna kana kekemplong. Payah ya ngalegotkeun badana ka belah katuhu semuanya ngigir. Duk! Impu gemiring nu dilakukeun ku leungeun kenca ngahanca pigelang si Sarkam nu keur nyekel bedog ken. Heat! Bedog payah ya dihembatkeun ka luhur. Lantaran kabireungeuh si Karun nu ayeuna kadudukanana aya di katuhunana geus ngahiukeun bedogna. Trang! Diadu nepikeun ka ngaburicak. Tapi sakali ieu mah gerakan bedog si Karun teh
hebat oge dulur. Lantaran saenggeus teh ditakis teh terus ngulawit ka handap. Sedangkeun payaya ngagentak nyamberkeun di bedogna. Kulawit deui bedog si Karun teh bisa dihadang ku bedogna payaya. Malah ayeuna mah gerakan bedogna teh jadi terus nyolocos deuk nobros tada payaya. Puguh we tumurapna ka payaya lain deui ngaranjugna. Ku kituna ngagentak manehna ngajaul ka tukang. Bari satekah pola ngababukeun bedogna. Trang! Hasil oge bedog si Karun teh nepikeun ka ngoleweng dulur. Geus kitu mah jolelah payaya ka gigireunana. Reug-reug teh sieun dibongohan ku si Sarekam lantaran kareret manehna masih keneh mencetan pigeulakna ulu tadi dihancak ku timpug miring. Nyanyautanana teh sakedeung-sakedeung. Hiuk bedog payaya bener-bener dek meulahkeun sirah. Tapi si Karun nu harita keur ngajeng jehe kabawa ku ngelewengna bedog. Sakilat manehna ngageserkeun kuda-kudana nyerong ngatuhu ngabarengan badana semu-semu ngalelep. Sedangkeun gerakan bedogna terus nyamber dihandapikeun ngababad sukuna anu jadi lawan. Pikirna geus kilik mun sirah manehna kabeunangan paling-paling oge paeh. Tapi lamun payaya kabeunangan suku manehna tangtu bakal bunting. Hal ieu teh leuwih-leuwih matak ngadatangkeun kasangsaran. Memangnya kitu pisan pikiranana payaya oge. Nu akhirna kapaksa manehna ngajaul ka tukang lantaran sanajan manehna bisa meulahkeun sirahna si Karun oge tapi suku manehna pasti bakal rampal. Nu matak leuwih hade ngejat moal karooh ku hulu hiji. Nama ge kang ngejat ya. Si Karun ngahehe di dituna mah ngaleleceh meureun. Modong kalakanya capek si Karun. Payaya rikat nyambetkeun deui bedog. Tapi si Karun ringeus yen payaya teh bener-bener butuheun ku nyawana. Ku kituna ngagentak manehna luncat ka gigir bari nyambetkeun bedogna. Nyatana tujuanana kana igabung. Payahya rikat ngagilak bari nyambetkeun bedogna. Trang peletok bedog si Karun teh bikin kapotong atuh dulur. Corelat payaya luncat bari nyamberkeun pereup kencana jrot kena pisan kana pale pisan. Aduh, si Karun bari jeung badana ngajereg-jeg ka tukang. Kitu ge manehna teh kaitun kuat oge teu nepikeun ka ngadebut dulur. Sarta kawasna bae lantaran bedogna teh geus potong teu antap paraningan berengbeng bae manehna teh lumpat. Nya kitu deui si Sarekam mireungeuh kapalana ngabecir teh manehna oge belesat bae nuturkeun. Nganu tinggal teh tinggal santang. Nu harita keur ngajengjen bari dina tak-takna nyengcre si ruyuk. Et payaya ka santang nuker anteng nangtung. Nah ari porongos teh payaya nyentak lantaran disangka nama anak buahna kene. Kawasna manehna nu matak teu buru-buru lumpat oge da eta we ditempokeunana teh kalaka ngajeng-ngajeng. Nya lain kabur kuyuk. Payaya bari nyamperkeun. Lain hayam lisung ka ulah mah nun. Santang nemalan bari ngahe. Alah sia. Kalaka cecengiran hayu da kumaha maksud si lain ayeuna. Kumaha andi kawe. Santang ngawalonan bari nyerengeh. Cenah si lain hayam lisum. Nya bener. Haram ngejat ari bari teu karuhan mah. Hayo maju atuh. Si lain ada hayang ngacaca-caca teh newek mah. Nya seug ngan kaula mah teu mawa pakarang. Santang ngabohong padahal maksudna mah supaya ulah ngabalukareun nu matak binasa. Lantaran karepna oge ngan hayang nyoba bari lemur. Hade dulu. Teu pantes lagi mah teu mawa sih. Payaya bari ngasupkeun bedog kana sarangkat.
Memang kujangna teh teka tampoeun lantaran dibunian ku sarungna. Lain lalaki nu sok mawas ih mah. Kanjing sia. Lancang sia nyapek teh heuh. Payaya bet asa dihina ku budak satepak. Ngagentak manehna ngadiuskeun jurusna. Lalajo we si laing Ruyuk. Santang bari rikat loncat ka tengah jalan. Sedangkeun si Ruyuk kakeleber kana dahan tangkal Johar. Montong ngejas ya. Payahya morongos bari malik. Ngarah laga pak. Sok aja dieu. Moal nyandeg galungan sisi gawi atuh. Santang ngahehe deui. Sejan sia. Ngahinya sia teh aing. Payahya bari sebut bae muncrat nur. Sebut bae manehna ngasupkeun jurusna. Santang bari kuda-kudana tetep dina tempatna. Sakilat manehna ngawangun gerakan tapak jalan. Duh. Terus Payahya dikiwarkeun ka belah katuhu. Hiuk duh pereup katuhuna Santang barang hakan dihandap ngahanca hulu angen. Heap cedak. Dengan kenca Santang nu tadi masekon mentas dipake ngagiwarkeun leungeun jurusna Payahya. Sakilat malika hareup sarta teu emis deui ngababuk kana palipisan Payahya. Waduh. Payahya kontan ngagero. Teu wuduna darungleng oge. Kakarasa geprakan jol-jol kabeunangan. Bari balukarna lain deui hebatna. Ulah apes meer atuh Payahya. Kanjing sia nanyaonan si naonnya si Garun. Payahya bari nanyakeun bari sebut nih. Manehna ngadiuskeun di jurusna. Bari hate mah lain deui ngarasa kagetna lantaran ieu budak ngora teh wewesena kawas-kawas aya di saluhureun si Garun. Teuhir teu walahir pak. Santang bari rikat ngelepkeun badanna lantaran dek nyoba-nyoba gerakan cakar heulang. Corelat kagigir bari nyamberkeun ramo-ramona dipake ngajamret kulit beuteung. Ari bet ari kuak. Payahya teh dulur teu beda tinu keuna ku setrum. Reuwas jeung nyeri. Ku teu sangka saeutik oge yen lawanna teh bakal kitu pamolahna. Tapi ari hojahna mah teu leungit. Nah gentak manehna loncat kagigireun Santang bari nyamberkeun dampal sukuna deuk dipake ngahanca iga burung. Tapi Santang bari terobah kuda-kudana. Hiuk duk. Bereup kencana nyebrut kagigir dina gerakan malang putuh. Waduh. Payahya kapaksa ngagero deui bari ngagentak ngajaul ka tukang. Sedengkeun Santang oge ngagentak malik nyang hareup. Sagemlengna kanu jadi lawan. Mun Payahya beungeutna muringis nahan ka nyeri, ari Santang mah kalaka ngagelenyu. Nyerangkeun bari ngadadak bibirna nu keur ngalenyu teh ngalingkup saasalna ngabarengan gilerna panon ka belah katuhu lantaran sareret kabireung aya nu ngolebat lir ka langkah. Ongko deui si Ruyuk ngadadak ngagelik ciri wanci nu mandiri minangka ngabejaan ka Santang supaya kudu leuwih hati-hati. Corelat nu tadi katempo ngolebat di belah katuhu teh pindah tempat ka belah kenca. Ukur katemong juringkangna lantaran palebah dinya teh kacida poekna. Turbala kurarempetan. Sedengkeun si Ruyuk terus ngagelik dina dahan tangkal Johar. Repeh Ruyuk. Repeh. Santang ngagebes bari panon mah tetep gular giler nitena nu ngolebat tadi. Ingetanana manco kana dua soal. Nah eta teh baturna Payahya atawa memangna si Karun atawa si Sarkam anu ngahaja balik dipikeun ngadodoho Payahya. Beuh ngadodo ngakenengkeun mun podaran ka dinya hulang teh. Payahya mairan bari burilak panona nempo ka palebah si Ruyuk. Atuh si Ruyuk teh
saeutik ge manehna teu pisan ngarasa yen tukangeunana aya nu keur kukuli wedan. Nitah maehan si Ruyuk mah atuh sarua we jeung nitah maehan nu bogana. Santang nambalang bari ngahehe. Kiler panona ayeuna manco ka payah ya. Memang sia oge teu perlu dihirupan deuleu. Cuma ngeugepan nyawa oge ari jadi daraga dunya mah. Payah ya morongos bari sebut manehna ngadiuskeun jurusna sarta keukeuh panyangkana mah yen ieu jajaka teh anggota komplotanana si Karun. Kasar teuing patekadan teh payah ya. Kaula gumelar ka dunya teh lain kahayang Andika oge lain kahayang kaula. Tegasna mah lain kahayang kaula sorangan deuleu. Jaka Santang jadi bijil nafsuna. Corelat manehna jingkrak dina gerakan kadal kagebah. Hiu keduk pigelang payah ya beunang diketik ku teunggelan gentus dampal leungeun katuhuna. Saenggeus kitu jorelat deui Santang luncat ka gigireun payah ya. Bari nyamberkeun dampal suku katuhuna nu maksudna deuk dipake ngarampi da bincurang lawat. Orok kaya dulur. Payah ya cukup ringes hikat manehna ngalepkeun badana bari ngajengkatkeun suku katuhuna nu katukang. Cilek ngatuhu brek ngawangun posisi jago anjing heat dengan katuhuna nu waktu tadi diketik ku Jaka Santang teh sakilat disabetkeun ka gigir belah katuhu dina gerakan bulan sabit. Nya teu ampuh deui. Dampal suku kenca Jaka Santang nu akhirna mah beunang dibajeg cecekolanana. Aduh, Jaka Santang ngagero dulur. Bari badana ngoleweng deuk rag-rag harita teh. Cengul badan payah ya ka luhur ngabarengan ngangsrodna suku katuhu ka hareup. Kilek ngatuhu corelat suku kenca ngajengkat bareng jeung ngadiusna peureub kenca. Duk. Patutur jeung peureub katuhu nu dibarengan ku ngangsrodna suku katuhu. Aduh. Jaka Santang ngagerung anu saterusna ngagebut nangkuban lantaran puhu ceulina pisan nu jadi sasaranana. Ayo hudang deui sia lamun jajana lalaki mah deuleuh. Payah ya nyorowok bari nyakakak sedengkeun dampal sukuna geus ngajengkat pikeun ngajejeg sirah Jaka Santang anu harita teh keur nangkuban. Orok kaya dulur. Si Ruyuk teh teu cicingeun seot gapluk narajang kana sirah payah ya. Ngabintihkeun jangjangna bari jeung ngaranggeukeun kuku-kukuna nu marencos seukeut tur ngagaludra. Cebrot. Si Ruyuk terus ngabintihan. Segang hulang egang dipodar aja ku aing. Payah ya dulur. Bari ngaheatkeun leungeunna ka si Ruyuk anu harita teh keur ngadaplok dina sirahna. Nyapu gue ari habak ari gebut bae si Ruyuk teh teu beda tinu dibebetkeun. Sarta paparahna mah si Ruyuk teh deuk ngagapruk deui narajang ngan teu kebat lantaran kaburu kadenge nyaeta gorowok dununganana harita teh Jaka Santang geus ngorejat hudang deui. Nyingkah Ruyuk, nyingkah sia mah montong kilueunkeun ieu mah hancangeun aing. Jaka Santang bari ngagentak nyang hareup deui ka payah ya. Sedengkeun si Ruyuk saeutik oge teu mungpag kana panyarek dununganana. Seot bae manehna kana dahan urutna tadi teh. Cle eunteup buluna manco ka handap bari bulu-buluna muriding nyaeta gudar gider sata matana buburi lengan ka payah ya. Cacakan mun teuras kana panyarek nu jadi dununganana mah manehna tah moal ieu make jeung kudu ngeujar. Keur mah kupolahna si Ruyuk oge geus cukup nambah-nambah ngagedurna amarah payah ya. Ayeuna jeung ngadenge deui pok-pokanana Jaka Santang aya sari-sari nu ngaremehkeun.
puguh we tumrapna ka payahya nepikeun karep geuneuk rai pias teh lain heureuy dulur sarta ngungeng dedengean lir nu disebit daun cuy. Ku kituna teu antap parah deui sebut wae manehna ngadiuskeun jurusna. Mun kongang mah dek mejetkeun cukang irung. Montong dedeyeun ya. Jaka Santang bari rikat ngalegot ngagunakeun gerakan orai gibug pangwarah ti bibina nyaeta nyita resiah teh. Heap dampal leungeunna deuk dipake ngiprat beungeut lawan dina gerakan heula ngabintih. Tapi payahya rikat ngabaliurkeun beungeutna ngabarengan ngangserodna suku katuhu ka hareup. Sedeng leungeun katuhuna sakilat ngaheat dipake nakis. Duh, digelang leungeun Jaka Santang bantrok jeung teungeulan kepang. Hiu peureub kenca Jaka Santang deuk ngadagor careham. Orok aya payahya ngagentak ngalepkeun badanna ngabarengan ngageserna suku katuhuna ka gigir. Temis deui. Duh, peureub kenca. Tuhu payahya patutur-tutur datangna ngeanca beuteungna Jaka Santang. Aduh. Jaka Santang ngagerung. Tapi sanajan kitu ari daya tahana mah memang bener-bener mata kaget dulur. Sarta ari hojahna mah tetep we matak ngabahayakeun lawanna. Sanajan bener harita manehna keur ngadayag-dag tukang sakilat manehna geus bisa narik suku katuhuna pikeun ngajaga badana supaya ulah terus ngageblag sarta teu antap parah deui ngan hiu teungeulanana dihembatkeun temis deui. Jrak keuna pisan kana sirahna payahya nu kaayaan posisina keur dongkok. Payahya yeuna mah nu ngagerung. Rampeyak manehna ngadeprek. Tapi ngaran-ngaran lain jawara sakatiga atuh. Manehna langsung ngawangun gerakan jogo anjing bari leungeunna ngaheat dihandap deuk ngababad suku kencana Jaka Santang. Ngan bae nu deuk dibabadna teh ngagentak ngajengkatkeun suku kencana sarta terus ngajahul ka tukang. Bet kawas nu deuk ngarontok bangkong ya. Jaka Santang ngahehe bari nyerangkeun. Gonggeng sia. Sugan ya mah aya modaharnya. Payahya nu memang amarahna geus lipet ganda, sakilat manehna ngajorelat luncat ngagunakeun gerakan lodaya kalaparan dina ulin pamacan. Bari daleungeunna geus ranggah dihareup pikeun ngarekeb beung. Cek kaula ge empek ya ari bisa mah. Moal dikoretkeun deuleu ari geus nepi kana pastina mah. Jaka Santang sakilat ngolebat ngagunakeun gerakan panggal mui kuliwed flok. Jadi aya ditukangeun lawan sarta teu antap parah deui sebut bae manehna ngadiuskeun peureub kencana. Duh, ngahakan punuk saranyajan bener teu dilapis besi saperti leungeun buntung bapakna. Tapi daya gempuranna mah teu kurang-kurang matak ngalumpuhkeunana. Memang terus dilatih sandeng-endengna. Lantaran maksudna oge hayang bisa nurutan kehebatanana leungeun buntung nu jadi baba. Sarta dina bekna ayeuna ngahanca punukna payahya teu burung we payahya nemikeun ka ngagero bari badana ti jongklok meh-mehan ti kusru. Tapi daya tahana payahya oge lain jore-jore atuh dulur. Waktu Jaka Santang ngahiukeun deui panimpugna pikeun mino punuk. Payahya ngagentak malikeun badana 80 derajat. Ngabarengan ngangserodna suku kencana ka hareup nyerong nyela bumi. Hiu duh. Panimpug Jaka Santang digagalkeun ku teungeulan dampal leungeun ka tuhu. Hiu jrak. Pereupna anu kenca payahya sakilatna keur datangna ngagejrot kana careham Jaka Santang anu belah katuh. Aduh.
Jaka Santang ngagerung carehamna asa nyengesol dulur. Tapi sanajan kitu ngagentak manehna ngageserkeun kuda-kudana nyerong ngatuhu ngabarengan leungeun katuhuna ditarik sabeagna. Dius peureub kencana deuk ngahanca gado. Orok kaya waktosna kabujeng Seep. Eueuh waktosna kabujeng Seep dulur barani sadayananya. Mohon kitu dulu rupina mah Kang Yus teh baris ngupload deui si Buntung jeung Jaka Santang. Nya ngalareskeun eta napi supaya langkung sae. Da kamari itu mah lumayan terang kana YouTube harita ngupload teh seueur anu kitu teh we nya lepatna eta napi kirang paosna. Mudah-mudahan we katampi kalian kabinganku dulur barani sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula. Kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.